Assalamualaikum, Wilujeng Engking, kumaha damang, mudah-mudahan anak-anak sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang ngaregepkeun dongeng, menyimak dongeng, jeung maca kalimat dan membaca kalimat. Dongeng waktu semester 1 sudah Ibu jelaskan bahwa dongeng itu adalah cerita hayalan atau cerita rekaan. Artinya cerita yang bukan sebenarnya. Di dalam dongeng biasanya aya nu ngalalakonan atau pelaku, aya latar tempat kejadian, aya watak sifat dari pelaku. Nah, di sini Ibu akan membacakan dongeng tentang dongeng Fabel. Kenapa disebut dongeng Fabel? Karena di sini adalah tokohnya merupakan hewan yang menyerupai tingkah lakunya seperti manusia. Tolong disimak dongeng yang Ibu bacakan ini baik-baik. Sambil menyimak dongeng yang Ibu bacakan, dibuka buku paketnya halaman 48. Monyet jeung kuya ngala cabe. Monyet jeung kuya ngala cabe ka kebon patani. Monyet buru-buru ngahakan cabe anu geus beureum. Monyet ladaeun terus ngucap, "Seuhah lata lata lata." Patani kaluar tina saung. Monyet lumpat sedengkeun kuya katewak. Sabab lumpatna boyot. Saterusna kuya ku patani di kurungan. Cenah isukan rek dipencit. Peutingna monyet ngadatangan kuya. Kuya nyaritakeun ka monyet yen manehna teh rek dikawinkeun ka anak patani. Monyet kabitaeun. Tuluy manehna menta dikaluarkeun ka kuya. Monyet terus asup ka jero kurung. Isukna patani ngasah bedog. Maksudna rek mencit kuya anu di kurungan. Monyet kageteun ngadenge patani rek mencit sato anu di kurungan. Monyet tuluy papaehan dina jero kurung. Barang patani muka kurung, patani kageteun sabab di jero kurung lain kuya tapi monyet paeh. Monyet dialungkeun ka kebon. Barang monyet dialungkeun, berebet monyet lumpat satakeur kebek. Patani olohok sabab katipu ku monyet jeung kuya. Nah, itu adalah dongeng sakadang monyet jeung kuya ngala cabe atau monyet dan kura-kura memetik cabe. Baiklah anak-anak, setelah menyimak dongeng yang Ibu bacakan tadi, ayo dibuka halaman 50, kita menjawab pananya di handap ieu yang berhubungan dengan dongeng yang didengarkan tadi. Monyet boga akal waktu rek dipencit. Kumaha akalna teh? Nyaeta jawabana monyet papaehan dina jero kandang. Kuya oge boga akal waktu keur dikurung. Kumaha akalna teh? Kuya cacarita ka monyet rek dikawinkeun jeung anak patani. Monyet ladaeun. Kumaha ucapanana? Seuhah lata lata lata. Saha bae nu ngalalakonan dina dongeng?
Nyaeta nu ngalalakonan dina dongeng, pelaku dalam dongeng, Kuya, Monyet, Pak Tani. Silakan anak-anak dikerjakan di buku paket. Langsung tadi jawabannya sudah dibahas bersama-sama. Selanjutnya, anak-anak dibuka buku paketnya halaman 52. Kita ke baca kalimat atau membaca kalimat. Baca kalimat di handap ieu sing bentes. Baca kalimat di bawah ini dengan jelas. Ayo coba Dina. Halim miara japati. Miarana di kandang. Unggal poe di paraban. Bagus. Coba Depi. Lola miara hayam. Hayam Lola nyilenglem. Lilana 3 minggu. Hebat. Coba Asep. Baca. Jaka nempo manuk. Manuk entep dina dahan. Puluna alus. Sorana halimpo. Hebat. Coba Didi. Dina miara ucing. Ucing Dina bager. Taradaek papaling. Hebat. Nah, itu adalah cara membaca kalimat. Berikutnya coba dibuka halaman 54. Baca deui kalimat di handap ieu sing merenah. Ya, nomor 1. Hayam nyilenglem. Miara japati. Buluna alus. Miara ucing. Hayam jago. Hayam di kandang. Manuk entep. Sanggeus maca ngeunaan sasatuan, coba kita sama-sama mengerjakan bagian C-nya ya. Nomor 1, hayam naon nu sok nyileunglem? Jawabannya adalah hayam bikang. Nomor 2, hayam naon nu sok kongkorongok? Jawabannya yaitu hayam jago. Pek tirukeun sora manuk nu pernah dipanggihan. Nah, ini silakan anak-anak bisa menirukan ya suara burung yang pernah ditemui. Nomor 4, sato naon nu dipiara dina kandang? Jawabannya adalah japati. Nomor 5, sebutkeun sato piaraan nu bisa hiber. Jawabannya adalah manuk. Nah, coba silakan kosakatanya anak-anak baca sendiri. Selanjutnya anak-anak dibuka halaman 62, kita ke evaluasi untuk bagian 1 dan 2. Bagian 1, cakra A, B, atau C dina jawaban nupang benerna. Beri tanda silang pada A, B, atau C pada jawaban yang paling benar. 1, manuk dipiara dina. Burung dipelihara pada A, jawabannya adalah kurung, yaitu sangkar. Nomor 2, hayam jago keur, ayam jantan sedang, jawabannya adalah C, kongkorongok, kuku ruyuk. Nomor 3, ucing sato nu biasa, kucing hewan yang biasa, jawabannya adalah B, dipiara, dipelihara. Nomor 4, dina carita monyet jeung kuya ngalacabe, saha nu katewak? Pada cerita monyet dan kura-kura mencuri cabe, siapa yang tertangkap? Jawabannya adalah B, kuya atau kura-kura. Nomor 5, manuk sato nu biasa, burung hewan yang biasa,
Jawabannya B, dipiara, dipelihara. Yang bagian 2, esian soal dihandap ieu ku jawaban nu merenah. Isilah soal di bawah ini dengan jawaban yang paling benar. Nomor 6, domba kahakananana, jawabannya adalah jukut. Kambing makanannya adalah rumput. Nomor 7, hayam titik-titik keur nyileungleuh. Ayam bikang keur nyileungleuh, jawabannya. Nomor 8, badak lain sato nusok titik-titik, jawabannya dipiara. 9, manuk euteup dina, jawabannya adalah dahan. Nomor 10, japati dipiara dina kandang. Nah, itu adalah jawaban bagian 2. Nanti untuk bagian 3-nya anak-anak silakan kerjakan sendiri, salin kana aksara kantet. Demikianlah materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.